liper mah tuh kayaknya we kalisan atau ku hahanyiran liper mah modelku belut ku harmis sah nu langkung saya mah ku tutut aing ge nyaho nganeuweun nu liper is tutut. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda berbaju. Datang sih mah kacau anjing nyaho budak anjing jelema teh wah bener kayak sih mah kacau kudu moal sisi lah ingin kieu mah da moal bener moal goblok moal banyak mu nyaho aing budak anjing geranya tempokeun geranya ya nyangakeun si mah pangabakteus Gusti geranya dingikeun diterima bulan tuh nggak masalah kayaknya nah gudang anjing gudang siate aya naon Gusti diterima maksudnya tuh diterima merong ka aing geranya minta tulung si terima geranya merong geranya gerak ada masalah ya jawan aing mah naon cenah masia we anjing kan naon ceuk dunungan teh kumasia oh nuhun atuh ditampi ngajeng pajar teh ditampi anjing aduh damang alhamdulillah ulu alah naon alhamdulillah cager anjing teka dokter cager atuna ai liper mah gampang liper mah tuh kayaknya we kalisan atau ku hahanyiran liper mah modelku belut ku harmis sah nu langkung saya mah ku tutut aing ge nyaho nganeuweun nu liper is tutut. Anjing gak nyaho is tutut aduh anjing nyaho ubar liper teh ku tutut kan eueuh nu liper is tutut cing percaya tutut lain orai kobra tutut nu ngomong orai kobra saha anjing teu ngomong aing menteu alhamdulillah teh kitu aitos ubar manuhun geus nyareat pakeun urang mah kari ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang ada dijabahna pangeran aya dina kasehatanana nya Gustinya sumuhun dan oh sumuhun alhamdulillah amin tuh Gusti ge ngadoakeun ngadukung ka maneh mudah-mudahan maneh cicager deui nya mudah-mudahan boog maneh atuh cing lurus deui ka anak kunaon eta teh bukti ka centar gelap ini juga kamoceng mode anjing mode dan mode zaman mode di mana mode anjing kan mode anjing aduh anjing aduh alah saya teman bulan Gusti alhamdulillah pun anak bayar di rorompok dan di babantun gua abdi mah di rorompok we nenek oh aya pun bojo mah aya kage di jalan sebelah nya sebelah basah sareng sebelah tulang nya nenek oh baheula mah dagang jagung tuh di hareup nya ngan digusur dan nenek oh
kun anak malah nu hiji lalaki anu dua awe nu kadua awewe Tuh. sajodoh Sajodoh. nana nu kahiji lalaki nak kumaha teu kadenge teh Yo, ngabak. tinanya tinaon adi Ngabak ka. nu kahiji awe lalaki nu kadua bungsuna awewe Awewe. bulan alhamdulillah tuh sekolah palalinter anu sekolah anu hiji anu pangageungna sekolahna teh di PAUD nya di Matla di PAUD anu kadua mah di SD si anjing jabat ti budeg teh gelo anjing tibalik anjing tibalik anjing anjing naon anak aing nu nanya anjing Awewe tuh. naon dibalik Di nu SD kahiji nu kadua di PAUD tahun. is Bisa. pututut Ya, keberkahan. karena tutut teh jadi aduh geus ulah dicengcerikan ieu Terus. anguran mangadoa mudah-mudahan maneh cing buru-buru cageun kumaha sia we anjing tah gitu amin gitu aja aduh moy lan pun bojo mah kawitna mah teu mangahang Terima kasih. mangahangan ngali ka Cimuncang gitu teras ka Cangkring Tuh. di Cangkring ka Ciheulang gitu Pimpinan. da pipinahan wae abdi mangontrak gitu kan upami ceuk bahasa Sunda mah hejo tihang naonna hejo tihang hejo tihang lain hejo ceuli hejo ceuli mah si Widi Nuhun bos. naonna Pindah nom, pindah deui. oh hiji-hiji atuh abdi lieu di nyaronda ya eueuh nu nanya hiji-hiji jadi Kawan tu ngomong. eueuh nu ngomong eueuh naon jadi dieu anjing dieu Tuh. Ajar tak. bulan teu ngomong Tak anjing. ngomong. Kebiasaan tadi. Dah, kudu-kudu teu ngomong mah deungkeun aja deungkeun dah. Labok aji. Alhamdulillah ya Allah. Naon. Geus lohor deui. Aing Sekarang. mecus di sangkaan jadi. Kumaha sadana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.